Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang Yasana Asep Gun Majalaya. Atuh Kang Ius ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana dulur nu satya manco mugi acing janten panglilipur kana kalebu pangbeberah kana mana atuh supados teu nyangkolong kana waktos sumangga gerata tantatan kaparayun sadayana Dulur barani jakalana si lodaya di perjalananana henteu sumpang simpang terus we lempang terarat treret kasisi kagigir tapi barang manehna ngaliwat kahareupeun saung paragi tunggu kebon di hareupeunana teh katempo aya 2 urang jalma anu keur ngajega jina sikep anu ngahaja ngahalangan jang jalanin manehanana bari panona duana melong ka manehna atuh kira-kira geus deukeut kanu ngajarga reg si jakalana lodaya teh ngeureunkeun lengkahna panona rutret ngabagi reret kanu keur ngahalangan jajalaneunana eureun euy eureun aduh reka mana jeung urang mana ilaing teh euy lamun hayang salamet eta babawaan dina saku kadiegeun aduh ceuk si Bohim kituna teh bari lajag-lejegna ke parigu atuh kidarga ge sarua ngadeugetan di mana si laing euy eta hayang salamet mah babawaan kadiegeun kadewegeun ceuk kidarga kituna teh bari sentak polongos. Aduh, kela rek naon cenah teh sari laing teh ngahalangan jajalaneun dewek. Hayang malodar si laing teh, ceuk jakalana lodaya nyaritana teh geus teu didingding kelir deui. Atuh bogo we. Si Bohim jeung kidarga teh jugjug pating sereudeuh we. Boga rasa teh dianggap meureun ku si jakalana lodaya teh setan. Aduh, saha ngaran si laing teh jeung urang mana kunyuk nya capek teh janggip pelanung wae na teu nyaho sia teh keur adu hareupan jeung saha. Aduh, ceuk si Bohim kituna teh bari jeung melong ka kidarga. Bohim, wara we mangkeluk teh kurang ajar cenah menika songong nyaditana teh euy. Pokna kidarga bari reng hapranyug bakat ku nafsu. Dulur barani
Bari jeung rada teu geunah oge diparentah ku Kidarga teu ngangkekeun leujug serepet we si Bohim teh ngalugas bedogna langsung disabetkeun kana beuheung si Jakalana Lodaya. Mangkel kakanan juri disugan sia mah modar sia. Aduh, hiuk balesat. Kalawan cepetna keur bedog si Bohim teh ngahiuk mending ngabang baraan. Sugar manusia-manusia weureu meureun teu puguh ya. Kituna teh Jakalana bari jeung nyarita teh kentak ngareuneukeun badana ka handap pos. Sabetan bedog si Bohim teh ngeplos luput tina sasaran. Duk des. Aduh, setan sia bangsat. Si Bohim langsung ngagero. Saenggeus harita puhu leungeunna keuna ditimpug ku leungeun si Jakalana Lodaya. Dina kaayaan manehna masih keneh keur ngareuneukeun badana tadi teh. Montong geus sablak wae sia. Goreng patut. Sora maju deui mun heueuh mah sia gableg pangabacus. Tuh batur sia ajakan lain kalah ngajedog wae jiga arca. Meh teu kagok aing modaranana. Cek si Jakalana Lodaya beuki suaban wae nyaritana teh. Kituna teh bari ngaleret ka Kidarga anu ngajanteng ngalalajoanan anu keur tarung. Puguh wae dikitukeun teh ku si Jakalana Lodaya teh. Kidarga geus teu bisa nahan di amarana. Kurang ajar sia. Ya, celung serepet hiu. Harita keneh manehna rajang nyabetkeun bedogna kana awak si Jakalana Lodaya. Tapi orok kaya atuh si Jakalana Lodaya teh nya ge ngora keneh lain jajaka anu atah-atah atuh. Sanajan umurna ngora ge tapi maneh teh geus ngagem rupa-rupa ilmu kadingjayan anu tangtuna ge gambangeun pisan pikeun ngalawanan bedog-bedog anu ting hariuk ngalahkana awakna teh. Dina gerakan anu ngagunakeun jurus kalakai murag katebak angin, bedog si Bohim jeung Kidarga teh ngahakanan tempat anu kosong wae. Nepi ka dina hiji kasempetan naik ka bedog-bedog musuh anu duaan geus nyampe ka hareupeunana. Teu nyangka sacongo buuk eta dua bedog teh sakieu tewak atuh ku dua leungeun kenca katuhuna. Nepikeun ka molotot kaget campur reuas Kidarga jeung si Bohim oge. Lamun jalma biasa mah piraku terampal atuh alias buntung leungeun lawanna teh. Bedog anu keur ngadius teh kalka ditewak. Jaba palabas seukeutna pisan deui. Acan oge leungit ka karagetna. Cebrot ceku. Tajongan si Jakalana Lodaya teh nyaho-nyaho geus pating jalabrot nyayang kana masing-masing hulu angeun. Waduh, aduh. Si Bohim jeung Kidarga duana meh hampir bareng pating gorowok. Bari badana ngaregeyeung anu mana dua leungeunna kabeh nyeklan kana hulu angeunna. Tete lain teungeulan si Jakalana Lodaya teh lain teungeulan biasa tapi nganung tanangga jaro anu katidarohakan. Atuh bedog-bedogna anu harita oge geus aya dina cekelan dua leungeun si Jaka Lodaya. Cocolek tarasi kieu patut anu dijarieun tangeuhan ku Arandika teh. Koptah aing mah teu butuh deuleu. Kituna teh bari platok eta bedog teh meuni ka jiga anu rangueunaker langsung dipotong-potongkeun jadi dua siga motongkeun pangpung we jigana teh pluk dua bedog teh anu tinggal sapotong-sapotong teh dibalangkeun ka hareupeun anu duaan. Nu harita masih keneh karaget jeung olohok kalawan ngaharegung nahan ka nyeri. Dulur barani saenggeus kitu maleos we atuh. Ieu Jakalana Lodaya teh ngaleos teu ngararet deui kan duaan anu keur sungar sengir. Bari olohok mata simeuteun. Tekung si lila kurunyung aya nu datang nu tayalian ti Bah Jaweng. Tadi teh Bah Jaweng weureud heula ka tukangeun rungkun sabab beuteungna mules teu bisa ditahan. Jadi teu nyahoeun kejadian waktu si Bohim jeung Kidarga patelak jeung si Jakalana Lodaya oge. Darada jauh tidinya teh ngadon cingekengna teh. Jaba ku kurilingan heula neangan cai keur omeh. Da teu tuman meureun ari ku dilap kudang daunan mah. Kapok cenah ti heula oge.
kalaka gegetret ku sabab dangdaunan anu dipake ngelapna teh aya hileud merangan. Poharanya dulur ngalaman Kang Sanjay, Kang Enjang Koswara, Kang PLC Bandung nya omeh ku dangdaunan. Ya kuedasnya nyakunya nyaho sia teh Darga Bohim bagus lain mari geus ribut jeung batu sorangan teh di Bandungan ku Jawa teh baheula nepikeun ka ayeuna si lain mah kaakuran deuleuh jika ujing jeung anjing wae ajuh silih horengan unggal boe teh cek Bajaweng panyangkana mah Ki Darga jeung si Bohim teh tos raribut meureunnan. Naon ari Abah datang-datang kala nyarekan sahabatna oge anu parasea ari Abah ti mana wae atuh kuring jeung si Bohim tos ijen tadi teh. Ijen jeung saha tos gelut mah geus uji lain teh geuning ngawusa saha cek Bajaweng acan percayaeun kana caritaan Ki Darga anu saterusna mangan darak-dak we atuh ku Ki Darga teh dicaritakeun kejadian tadi ditek-tek taya nu kaliwat tapi rada dicampuran bohong deui saeutik. Tah kitu bah kejadianna teh da teu lila kuring oge acan rumah saeleh ngan helok we eta ku nampanan bedog kuring duaan jeung si Bohim cigah nampanan naon we laju dipotongkeun kawas kana kurupuk we tuh tingali ku Abah bedogna oge pokna kitu teh bari nuduhkeun kana bedog anu sapotong deui. Nya bener Abah tah mangkalo teh kacidaro haka tanagana tapi da kuring duaan macan rumasa eleh atuh rek diserang deui teh kalakah kabur malah bari kokotak kieu cenah aing nyaho cenah sia duaan teh baladna si Jaweng atuh aki-aki bongkok cadu mandi aduh jabat cenah goreng patut deui aduh jor bejakeun cenah ka gegedug sia anu ngarang si Jaweng cenah anu beungeutna sigah seeng cenah teu sieun dewek mah kitu tabah kokotakna teh bari jeung lumpat kituna teh aduh ceuk si Bohim dulur barani jiga nu nya we sia mah mimitinya aing teh nyaho deui eta mah jijieunnan si lain hungkul setan ti heula oge basa si lain keok ku si gobang nyebutkeunna teh kitu ban moyok ka dewek ceuk si lain dijieun kabiasaan si lain mah Bohim nyaho ci saha barina oge eta mangkeluk kana ngaran jeung rupa dewek bener nya eta kitu tadi manusia teh anu patlak jeung si lain teh awas si lamun bohong sia ku aing dipiteskeun Bohim ceuk Bajaweng. Henteu nyarita kitu eta mah si Bohim we nu ngarang Abah ceuk Ki Darga sakalian we disengklekeun ku manehna teh. Nya ceuk aing oge Bohim naon maksud si lain kitu ka dewek hayang ngasian peureub dewek sia ge Bohim. Bajaweng nyeureudeg ka hareupeun si Bohim anu keur ngahuleng bari jeung mureleng ka Ki Darga. Nyan bah piraku kuring ngabohong eta mah si Darga we nu teu ngadengeun sakitu tarik ge nyaritana bonge meureun sia mah Darga ceuk si Bohim teu beakeun akal kitu nanti jiga nu nya we popolotot ka Ki Darga. Minggeus aja moal aya tungtung aja terus disalahkeun wae masih lain duaan mah ka mana tadi ngaleosna eta manggeluk teh Darga Bohim. Ka ditu bah tuh sigana mari ka ditu mah rek kababakan careuh rek naonnya jajar kadinya nyao deing aduh tadi atuh ku si lain hentangakeun rek ka mana gitu ceuk Bajaweng bari ngalengkakeun sukuna. Rek ka mana Abah teh heula atuh sagedeung deui mah kuring cara begana ge bahulu angeun meuni seueur kieu yeuh ceuk Ki Darga rada seunggah hari kudulikeun lampahanna mah dina waktu harita teh. Lah si lain mah kawas lain jago wae ayo ari dit
Rek naon bari nangge cicing wae di dieu euy. Da moal aya anu nganteran sangu atuh. Hayu buru Bohim Darga. Montong olo-olo sia. Jamak boga kanya sagitu wae mangke oge bakal cager sorangan. Bah Jawe nyarita kitu nate bari terus wae leumpang teu ngararet deui kanu duaan. Abah dagoan. Aduh si Bohim ngagoroan di tukangeun. Baja we nganukeun ngagedig leumpang. Tuturkeun we montong cecileuweungan Bohim gandeng sia keet. Carita kituna teh bari jongjon we leumpang teu ngaret deui ka tukang. Akhirna manuduhan teh geus bareng leumpangna jeung gegedugna. Pok atuh Ki Darga nyarita. Kuring mah masih kene penasaran bah. Nah reka mananya teh mangkeluk nu tadi patulak jeung kuring teh. Da sarua jika nama kadieu mah rek kalemur babakan cara leumpangna teh. Ki Darga sanggeus aya di satukangeun Mbah Jaweng. Lain rek ka mana, tapi rek ka saha meureun sia. Kudu bener nyarita teh. Ayeuna nyangkeun rek ka mana mah atuh apan geus sidik eta mangkeluk teh rek kalemur ditu tuh babakan careuh. Teuing eta oge da ukur panyangka si lain hungkul. Buat ngukur ngalewat hungkul meureun kalemur eta mah. Da loba atuh lemur teh kadituna oge. Tapi nurutkeun implengan dewek euy. Lamun nya eta manusia rek kalemur babakan careuh, dewek yakin pasti manehna oge ngabogaan maksud anu sarua jeung urang di luar euy. Nyatana rek maluruh si Gobang. Pasti manehna ngarasa penasaran hayang ngajajal kana bawasena si Gobang dah. Oh, kitunya bah. Ki Darga ngartieun kana maksud caritaan Mbah Jaweng. Dudu barani atuh tiluanana ayeuna mah teu nyararita tuluy we ngagedig leumpang muru kalembur babakan careuh. Si Bohim hatena garemet naker amekeun ka Ki Darga pedah tadi nyarita bohongna kumanehna dibelekegeun ka nu jadi guruna. Dulur barani sabot keur anteng leumpang tiluanana dihareupeun kadenge aya sora anu bagbligbug siga anu keur tarung sanggeus didengekeun teh. Pok atuh Mbah Jaweng teh nyarita. Sora naon eta euy jiga anu keur ribut. Hayu gagancangan leumpangna euy. Ceuk Mbah Jaweng ngagancangkeun lengkana hayang buru-buru nepi ka tempat asal sora tadi. Atuh Ki Darga jeung si Bohim oge sarua manehna ngarasa penasaran. Leumpangna beuki digancangkeun nuturkeun Mbah Jaweng. Barang geus anjog ka hiji tempat nyatana tegalan. Preh kumanehna katingali aya 2 urang jalma anu keur ijen ngadu kasakeun. Nu saurang katempo dina leungeun katuhuna nyekelan pecut anu dijieuna tina kulit maung rupana coreleng da puguh tina kulit maung. Nu saurang deui dina leungeunna keur nyekel pakarang anu mangrupakeun gobang rupana hideung ngagebur. Taya lian eta 2 urang anu keur tarung patutunggalan teh nyatana Rakaseta alias si Gobang jeung Jakalana alias si Lodaya. Anu harita keur kabeneran pisan bantrok jeung si Gobang di lobah dinya. Sanggeus parerea omong jeung sanggeus najelaskeun eta jalma nu bantrok di hareupeunna teh nya eta si Gobang, jalma anu keur diteanganana. Nyantukna mah ger we duana teh tarung pada ngaluarkeun ajian anelanana. Anu akhirna duana ngaluarkeun pakarang pusakana masing-masing. Bah eta si Gobang incuna badugala anu keur diteangan kurang teh. Atuh eta dina leungeunna nyekelan Gobang. Ta eta Gobang kabuyutan anu salila ieu ngagenjleungkeun dunya kajawaraan teh. Aduh.
Bener bah, tahan itu nu hiji deui nyaeta zaman tadi teh anu riributan jeung kuring jeung si Bohim. Bener cek abah geningannya manehna teh kereneangan si Gobangnya. Ceuk Ki Darga oge Ngajelaskeun ka Bah Jawe. Kela euy. Aisyah apal dewek kana eta pecut anu dijadikeun pakarang ku eta jalma euy. Mun teu salah mah eta teh pecut lodaya bodas. Pakarangna Eyang Janggung ti wewengkon Garut euy. Aya hubungan naon eta budak ngora teh ka Eyang Janggung? Muridna aja ahli warisnya gitu. Cek Bah Jawe nyaritana bangun anu bari nginget-nginget ka mangsa puluhan tahun anu geus kalarung. Saha Eyang Janggung teh atuh abah? Cek si Bohim nanyakeun ngarasa penasaran. Panjang euy lalakonna mah euy. Mun dicaritakeun ayeuna mah kewe lah. Mun geus nyalase ku dewek dicaritakeun mah. Ngan anu jelas eta pecut lodaya bodas teh lain pakarang samanea euy. Baheula keur waktu dewek ngora keneh eta pecut teh kungsi ngagegeregeun dunya kajawaraan euy. Gitu abah. Tapi nah geningnya eta pecutan teu bodas rupana teh tadi keur dekeuti kuring nempo. Tapi dah asa nama borel yang geningan. Ongko ngaranna pecut lodaya bodas. Kumaha teh bah? Tanya si Darga ngamudalkeun rasa kapanasaranana. Nyawa deui ngadu dewek oge capar ai palebadinya nama euy. Nganda kitu ngaranna ti baheula ge eta pecut teh. Kumaha tuh bah ari geus kieu? Harek asup ka pakalangan miluan ngarempuk si Gobang atawa kumaha? Cek Ki Darga menta kaputusan tinu jadi kegedugna. Urang lalajoanan we heula euy. Ulah wake nyieun tindakan nanaon. Ayo urang nyarumput di tukangan tanggal tuh. Hayang nyaho sa anu bakal unggul. Aduh itu pada harade gerakanana ge euy. Eueuh nu pada kabeunangan. Cek Bah Jawe kitu teh bari ngatanya pelempang muruh ka tukangeun tanggal-agai anu ditaluturkeun ku dua baladna. Dulur Barani harita anu keur tarung di pakalangan. Si Jakalana lodaya terus nyabet-nyabetkeun pecutna ngarah kana sakujur badan Rakaseta alias si Gobang. Tapi si Gobang oge memang lain lawan anu atah-atah ku pangabisana. Komo harita geus nyepeng Gobang naga welangna. Manehna terus nakisan sabetan pecut si Jakalana lodaya kalawan ku sora-sora anu araheng pating jelegur dulur Barani. Kakaraeun harita Gobang naga welang manggih pakarang anu saimbang. Nyatana pecut lodaya bodas teh teu bisa dianggap remeh kahebatanana. Sababaraha kali beunang kababadu ku Gobang naga welang tapi estu jiga anu eueuh pangaruhna naon. Dulur Barani nu sati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Harita waktu Jakalana macutkeun deui rek ngalahkan awakna ditakis ku Rakaseta ku Gobangna. Hiuk. Pecut lodaya bodas teh ditakis ku Gobang naga welangna Rakaseta anu ngajadikeun dua awak ieu jajaka nu taya lianti Rakaseta jeung Jakalana si lodaya ngageter bari jeung ngarebul atuh. Ngabijilkeun tanaga jerona sewang-sewangan baripok Rakaseta nyarita. Kela baraya, eureunna baraya. Kuring eueuh maksud goreng ka anjeun. Anjeun Jakalana lain musuh kuring. Jadi urang tarung teh eueuh gunana ngan ukur sabet hayang ngajajal kasaten mah geus wae kuring rumasa eleh wae daripada ditulikeun bisi urang duaan cilaka. Yeuh ceuk Rakaseta. Kituna teh manehna henteu ngabijilkeun ilmu sapinuhna. Sabab yakin ieu Jakalana anu ka manehna nangtang teh siga nama lain jalma jahat tapi ngan sakadar hayang nguji kana kasakten pangabisa diri manehna. Eueuh ti dituna deuleu Gobang. Aing ka dieu ngahaja jauh-jauh teh dulu hayang panggih jeung si Laing. Hayang nyaho bener tepikeun ka mana si Laing boga pangabisa teh. Geningan Gobang nu dipikeun boga ku anjeun teh sakieu geningan. Eueuh nanaonan. Sok geura hojas ya piraku ngan sakieu pangabisa teh.
Nucek pejama sakti cuman raguna jeung mibana rupa-rupa aja naraheng teh sok rek kumaha sia mun geus kieu Gobang. Cek si Jakalana lodaya kitu teh bari jeung teu nungguan heula jawaban ti Rakaseta. Pecut tina leungeunna teh teu suah ditarik sangkan bisa ngarebut Gobang tina leungeun lawan. Hiat kalawan dibarengan ku ngagorowokna si Jakalana rodaya nyentok pecutna maksudnya rek nyakalikeun meureun tapi les jirim Rakaseta alias si Gobang nyaho-nyaho geus ngiles ti hareupeunana. Awak si Jakalodaya nepikeun ka ngajengkang ka tukang pugu we tanagana dikerakeun kabeh tadi teh nu antukna awakna ngagedebut nangkarak bengkang luhureun lemah kurang ajar sia. Aduh dasar manusia siluman licik kalaka mabur tah si setan teh. Pokna kukulutus bari nguniang hudang jeung ngajanteng panonna rarat-reret ka sabeudeureuh tempat eta. Deung silila ceuli ieu si Jakalana lodaya teh utek siga anu apal yen aya nu keur nyumput laju pok nyarita. Heh anu keur nyarumput dina tukang tanggal kai hayo kalaluar sia tiluan ayo buru sasi lain teh. Dulur Barani memang bener seukeut pisan. Panenjo nama ieu Jakalana lodaya teh sanajan kahalangan ku tatangkalan oge manehna bisa awas kanu keur nyarumput teh di satukangeunana. Alah sia nyahoeun geuningan euy. Hayolah urang keluar urang sambeurkeun. Cek Bah Jaweng kitu teh bari kaluar di dampang nyumputanna satu selempang nyampeurkeun ka palebah Jakalana lodaya nu harita keur ngabedega mencerong ka manehna. Kidarga jeung si Bohim oge naluturkeun ti tukangeun sanajan hatena marada hamar-hamir oge. Barang geus pahareup-hareup pok Bah Jaweng nyarita. Abah mah teu boga maksudna naon jang. Tapi tadi Abah teh rek ngaliwat jeung dua urang balada Abah ye. Ari pece nyempoayan keur carung. Nya Abah teh nguliwet heula we ka tukangeun tangkal bari lalajo kitu tah jang. Cek Bah Jaweng ngajendrekeun. Ari Abah urang mana jeung rek naon pamaksudan pangna bisa losos ke tempat ieu? Tanya si Jakalana lodaya nyaritana teh rada luhur. Cina sorot panon nu taya kagimir taya kasieuna tuh. Ih, lamun dipercaya mah puguh Abah jeung balad-balad Abah teh sarua rek maluruh anu tadi tarung jeung Ujang. Nyaeta nu katelah si Gobang. Sabab manehna teh geus wanyi-wanyi nyangkang ka Abah gitu teh jang. Bah Jaweng ngajelaskeun pamaksudanana ka si Jakalana lodaya. Ari Ujang saha ngaran jeung ti mana jeung aya urusan naon jeung si Gobang? Bah Jaweng malik tumanya tapi Jakalana lodaya henteu nemalan. Jiga anu teu pati mali rek anu ngomong kieu. Kawas nu heueuh wae. Dewek oge ampir-ampiran kateter ngayonan pangawisan eta si Gobang. Komo si lain atuh. Ukur pangawakan aki-aki paling oge ngadon sasorok kojor meureun. Kitu pokna teh dulur. Anggap hampas ka Bah Jaweng teh nyapu gue ngadenge omongan kitu teh musian nafsuna ieu Bah Jaweng. Ku dewek dilemesan jeung disabaran kita tadi jeung kalaka beukeun cek ke hulu ngalunjak si laing mah. Nya capek teh meunikeun kataya kasopanan jeung nah lain dijawab pertanyaan aing saha sia teh jeung urang mana deuleu. Aing mah ieu pituin urang dieu goblok. Aing nyaho sia lain ti wewengkon dieu. Nah dikira aing rek sieun ku si laing gitu. Setan sia. Bah Jaweng akhirna mah geus teu bisa deui ngabendung amarana. Langsung popolotot bari tutunjuk kana irung si Jakalana lodaya. Buktikeun ari aya kawani mah aki-aki tereh modar. Montong hayang nyaho saha dewek jeung urang mana deuleu. Saur maju. Mun bisa mah tiluanana we lah. Mun heuh teu begarabeg pangabecus mah. Ceuk Jakalana kitu teh eleh garang nyaritana. Atuh pugu we
geus teu kagambarkeun deui kumaha ngalentab-lentabna amarahna Bah Jaweng dina waktu harita. Kalawan tengah engkekeun dengan hiu ke manehna ngagempurkeun peureupeuna anu geus dieusi ku tanaga jero sapinuna jeung teu kagok deui matakeun ajian anu ngaran Braja Musti anu harita teh keur jadi anelanana hiu belesat modar sia kunyuk. Tapi dulur barani si Jakalana lodaya mah jiga anu teu ngarasa reuas sumawona kaget hanempo peureup aki-aki nu ngahiup kalawan dina kacepetanan luar biasa oge. Sakilat manehna ngababadekeun pacutna kana peureup Bah Jaweng anu keur ngabelesul hareupeunana. Tapi kep tungtung pecut teh beunang ditewak ku leungeun kenca Bah Jaweng. Sidengkeun leungeun katuhuna mah terus nyemplung geus teu bisa kagiwarkeun langsung ngagebrok kana dadana si Jakalana lodaya. Duk duk deus. Aduh. Si Jakalana lodaya kontan ngagoak tarik naker banan langsung ngagadebut ninggang lemah ngajak papang nangkarak bengkang bari nahan ka nyeri. Dina dadana katempo ngelun haseup hideung kaambu bau hangit. Tapi sanajan kitu oge ari leungeunna mah pageuh nyeklan pecutna. Udang sia kunyuk. Kumayu sia rek ngajago hareupeun dewek hayo hojah sia kehen. Cek Bah Jaweng bari ngahegak leungeun kencana nyepengan tungtung pecut pakarangna si Jakalana lodaya. Tapi karasa pageuh nalika kumaha dikenyang teh dina kaayaan kitu kudinyal ieu si Jakalana lodaya teh teu kanyahoan geus ngagurinyal hudang terus manehna sila bari meuremkeun kadua panonna prapes prapes prapes. Tina dadana kadenge aya sora pating perpes tiga seuneu anu diceos tawa di banyur ku cai barang ku Bah Jaweng direret aneh bin ajaib. Tatu dina dadana si Jakalana lodaya teh geus ilang taya tapak-tapakna. Ukur bajuna hunggul we anu katempo rangsak. Sidengkeun dadana mah geus pulih sabihara-bihari deui. Nenyo kaayaan jeung kanyataan siga kitu. Bah Jaweng nepikeun ka molot tatu. Asa teu percaya kana tetempoanana. Acan ge leler tina kakagetna. Brat siot. Tungtung pecut anu keur dicekelna teh nyaho-nyaho dicentok disakalikeun ku si Jakalana lodaya anu ngajadikeun awak Bah Jaweng nolonjong ka hareup katarik ku tanagana si Jakalana lodaya. Teu cukup kitu samemeh Bah Jaweng sadar kana ayaan dadak kenca katuhuna geus beunang ditimbug ku teungeulan kepangna si Jakalana lodaya. Tuh ayo setan bangsat. Awak Bah Jaweng nepikeun ka ngadayak daga tukang. Tapi untung masih kene bisa ngajaga kasaimbangan badana henteu nepikeun ka rubuh ninggang kana taneuh. Pelesat celagedeg. Si Jakalana lodaya harita geus nangtung deui bari nyeklan pecut bari seuri jakakak bangunan nu ngeunah. Sok maju deui aki-aki sangong. Tuh ajakan anak buah si laing ngajar dog wae jiga araca deuleu. Moal mampu ngayonan kasaktian dewek sosoranganan mah. Si Jakalodaya mah panas ka Bah Jaweng. Manusia bangkar warak jiremukeun tah babatok teh. Hiya, celung belesat hiuk. Kalawan ngagunakeun tenaga jero anu sapinuhna. Bah Jaweng terus ngangsregna rajang ka si Jakalana lodaya. Atuh si Jakalana lodaya mapag ku pecutna. Tapi Bah Jaweng ayeuna mah kacida lingasna awakna teh menikeun karobah cin tempat kana tempatna teh sakiceup naker anu ngajadikeun ieu si Jakalana lodaya teh lohok oge. Tapi manehna teu eureun nyabetkeun pecutna kana badanna ieu Bah Jaweng anu tata dioge luluncatan teu beunang ku pecutna. Laju Bah Jaweng harita set mesat wae keris pusakaan lanana. Antuk nama dulu barani pecut si lodaya bodas teh harita ditakis ku kerisna bogana Bah Jaweng. Laju eta pecut teh meulit kana kerisna
duana pelong bari panona harurung nandakeun duanana keur ngabijekeun ajian pangabisana nu pada di pibogaku masing-masing. Telila jungko duanana ngajarungkeun aya kekuatan anu kacida ahengna tina pakarangna sewangan anu antukna duana celagadag darangtung deui pahareup-hareup rada pajauh-jauh ayeuna mah. Dina hate duanana pada ngaku kana kahebatan jeung kaahengan ilmu nu dipibanda ku lawan-lawana. Dulur barari atuh geus kitu mangan ger deui campuh deui tarung sakumaha kawas tadi we kitu jeung kitu. Aya kana satengah jamna tarung teh atuh si Bohim jeung Kidarga mau ukur lohok ke nyaksian kitu kajadianna teh. Cinekna mah duanana oge sarua teu gampang pikeun diarah kalemahanana, teu gampang diarah melengna. Istilahna mah lir munding rarakitan kuda papasangan sarua pada kuat jeung sarua pada hebat. Nah, antukna harita nalika keur ngajarga di pahareup-hareup lebah jaweng teh ngasupkeun deui karisna kana satukangeun bajuna. Atuh si Jaka Lodaya oge nurutan pecutan dibeulitkeun deui kana cangkengna. Pok si Jaka Lana Lodaya teh nyarita di barung jeung rada ngahegak nyaritana teh. Aduh, hampura kuring bah. Kuring rumasa tadi geus kumawani lancang ka Abah. Cigana moal aya tungtungna ditulikeun oge. Tarung teh. Mending urang ngahijikeun kekuatan we cek mikir kuring mah. Ceuk si Jaka Lana Lodaya ayeuna mah manehna mimiti ngaku kana kahebatanana nu jadi lawan. Nya heueuh rek naon deui atuh teu puguh ngajon marebutkeun paisan kosong da geus puguh musuhna mah geus ngaleungit tadi oge. Tembal bah jaweng rada tegeug keneh. Nya keun bae lah urusan jeung si Gobang mah ge bakal panggih deui. Ari Abah sabalad-balad teh salambur jeung eta jalma nu lah si Gobang. Henteu ari salambur mah ngan deukeut we da masih sarua tio bangkon solokan jeruk. Ti heula eta manusia anu lah si Gobang teh kungsi nangtang ka Abah euy. Acan kaladenan ku Abah teh nya harita mah Abahna masih keneh keur tatapa. Nya sanggeusna beres sagalana Abah ngaja maluruh eta manusia kalemburna. Tapi geus eueuh geus lunta ti lembur nya ku Abah jeung ieu anak buah Abah teh diteangan. Nu akhirna manggih beja cenah keur aya di lembur babakan careuh. Matak Abah ngajujuk ka dieu oge. Ari ujang aya pasoalan naon jeung si Gobang? Bah jaweng panjang lebar nyaritakeun pamaksudanana teh. Nu aya patulapatarina jeung si Gobang ditungtungan kutumanya deui ka si Jaka Lana Lodaya ngeunaan saha jeung naon anu pakuat pakaitna jeung si Gobang. Nyari kuring mah teu boga pasoalan ngan hayang ngajajal we bah. Pedah ceuk beja di wewengkon Majalaya teh saurang jawara ngora anu lah si Gobang. Ari pek teh geuningan tadi oge kasaksian ku Abah. Kalahkah ngaleungit kabur tah. Pasti jika nama dibantuan ku siluman tah manusia teh. Da heueuh apanan Gobangna oge lain di bangsa manusia eta teh. Asal muasalna ta Gobang teh tu aya di kerajaan siluman orai. Asal nama nu patihna eta teh. Kitu tah anu katampo ku Abah mah. Oh, pahingan atuh ari kitu mah jujutanana. Matak ge kita tadi Abah teh nanya can dijawab keneh ku ujang hari ujang teh anu ti mana teh Jika lain ti wewengkon ieu lian ti kitu Abah teh asa kungsi nempo kana eta pecut. Mun teu salah mah eta ngaran pecut teh Pecut Lodaya Bodas. Baheula waktu Abah keur ngora anu mibanda eta pecut teh sobat Abah ngaranna teh Ki Jangkung atawa sok disebut oge Eyang Jangkung. Nu jadi pertanyaan Abah aya hubungan naon ujang jeung Eyang Jangkung teh? Muridna atawa incuna? Ceuk bah jaweng kituna teh bari melong seukeut ka Jaka Lana Lodaya. Geuningan Abah apal ka Eyang Jangkung. Apan eta teh guru kuring bah. Oge masih keneh katalian Aki alias Kapi Aki. Atuh
Ngaran kuring teh Jakalana Lodaya. Eta oge ngaran teh pamereti Eyang Jangkung. Sugan teh teu wawuh ka Eyang Jangkung abah teh. Ih, lain wawuh deui. Da sobat menok atuh jeung abah ge. Ceuk paribasana mah geus sakokoh saingum baheula teh keur ngora teh. Jeung abah hidup teh. Hareutina meureun ujang teh Jang Jakalana Lodaya teh wadalan di wewengkon Garut nya meureunan kitu. Apanan urang Garut Ki Jangkung oge. Kumaha ayeuna sehat geus puluhan taun teu kajitu-jitu abah nya. Oh, alhamdulillah jaga keneh Eyang Jangkung mah. Nya pisan kuring teh ti Garut bah. Atuh sakali deui Eyang Jangkung teh akit digigir kuring alias lanceukna aki kuring. Oh gitunya. Jangan deh. Lain atuh ayeuna rek ka mana? Kumaha atuh mun mending milu we ka abah. Dalaleg gadi mah abah ge moal kurang dahar kurang udud dengan abah mah jang. Nyaan lain ukur omong kosong abah mah. Bah Jaoy ngajakan ka Jakalana Lodaya sangkan daek gabung jeung manehna. Kela bah nuhun pisan kana pangakuanana ka kuring ngan ieu teh waktosna kabujeng Seep geuningan. Euleuh dulur waktosna kabujeng Seep. Cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah manawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.